Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayeuna abdi bade ngawawancara ka pabrik-pabrik anu aya di daerah ieu. Ayeuna hayu urang sasarengan ka pabrik nu aya di daerah ieu. Ayeuna mang jadi naon ieu? Dia karyawan ya. Karyawan. Ayo di dia nami pabrikna naon? Pabrik nate. Pabrik naon ya? Pabrik nate. Kenanya saudara. Pabrikna naon namina dia? Hei. Pabrik naon namina? Sabar. Si eta mah sarana sih. Aya nami Si eta mah aing mah. pabrik kerupuk. Makan gitu. Ayo mang Ingat dari kana mah di tahun 85 kan. berapa nih? Tahun 85. Terus langit. Ayo kemana wae dijualan? Dia di daerah Kabungi, Bogor, Garut, Bandung, Pangalengan, Seueur dari Subang dan Subang. Ayo mang teh modalna sekarang sadayana gitu. Dina modal mah dukanya kami di atas ratusan mah juga langsung ratusan. Penghasilan per bulan Penghasilan per bulan ya sekitar dana 20-an lah. liburna tiap hari naon ayo Naon-naon? liburna Liburna minggu. minggu ieu sabaraha jalmi anu ngantong gitu na Anu ngantong sekitar 40-an. betul 40 teh nu di pabrik kan. Yang di candi bumi masing-masing. ai kerupukna ada mana Kerupukna teh dia seperti garing-garing, tas kerupuk ya lapos, kerupuk kolong, teras kerupuk dia kulit, kerupuk aya tadi ada mana ya di dia terus dia Bahana. cina aci, cina aci. nah mang teu daging Kalau saya bisa Bahana. mahadeng dugi katabu sabaraha ieu atas kami tidak mah ya maksimal mana ya jam 4 kata oh siapa ai peralatan apa ya peralatan apa peretan terus angkat Gue nyaman tos ya. kami Sakitu nu kapihaseun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.